Aduh. Ciko bongkar selamat ya. Aduh, abah ingetin teh kenainya. Posisi dong kieu di kobong teh kesel ngapalkeun ulah. Baru udah kareres bae. Ngertikeun kana santri anyar. Terus sugan teh santri anyar udah ajak-ajak ulin kemana bae enak betah. Ajak-ajak kemana teh? Mulai mau dicicingkeun nu marah sarina. Aduh. Apa ingetin teh nya aing insyaallah. Aduh, naon ya ngapak naon ya. Dar non yur, kita naon ya. Aduh, kebaca kurang. Dardir. Ya, kebaca ini kita gundul mana? Cuma macana yuk. Jabar-jaran kieu. Aduh. Ambil deh lah. Ayo kita macana dia kemana ya. Waduh, kamaran aja di lemah. Ayo nanya karena saya. Sekali deh, kemana? Biasa menongkrong di luar kita, kau panggil lewat mah. Bedeng kukelong kita anak kain. Coba yang kayak juga nanya. Waduh, kalau mana ya kamarnya? Nanya karena saya jadi masa kali masya Allah. Lihat. Ini saya sekalian anak kain ini berusaha kali sih. Ayo dia berlewat dia beli tamako aja. Oh, aduh. Bagaimana ini? Iya, pernah saya ingat sendiri yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek. Saya. Ayo enggak. Oi, Dama. Oi. Alah. Oi, jangan dia. Ayo beli. Aceng lu apa? Aturin dong, kita. Dia keren gitu. Apa jaga rinsa dia apa? Nah, saya mulai tambah jadi tutup aja mata lah. Aduh, apa mah tuh tamako non tinggal rokok tamako sampurna mi bah. Oh sih, udah nama kolot kore bang. Abang mau bokeh kali. Oh. Lain ieu non abah. Mana ka di mana? Abah teh mana naon dari abah nyaran warung teh kautang tadi nama. Abah mah buka aceng lapar sih kana ngalewat. Waduh, iya aduh. Buku aceng tadi keur ngapalkeun mah. Aya apa tadi ya? Apa tong cenah mah pikir ka dicari abah na. Ayo cari ulah kitu dia. Langsung ka di. Aduh, Cager abah cager. tahu yang awak mah dompet kantong itu jauh pelongpong itu di Kalau stingan lagi atuh aceng mah alhamdulillah ditonggi ku abah. Jadi abah itu di teman naon ieu. Akhirnya ditemuan orang lain kari-kari ting anjing abah. Ih, seungin haran-haran santrin lain bae. Permakulum orang henteu abah. Saya abah nek mau buah hati itu. Harga semua dituar ku rasam kalau dijual. Dijual? Oh, kalau saja damat. Ayo can cair gitu duit burung. Encan. Kira cair kira-kira bah. Tangkal tuaran duit bau bae. Kira cair ira. Oh, eta iki 2 3 nya para bonya penon baca. Abah ginangguan beta keluar madaging Lain aceng dasar mah yo dompet geus menipis bah. Dasar mah kita urunan ieu bayaran lampu listrik. Oh, dasar ge bayaran belajar duit asa berani kuari. Bah muga eta mah kana aceng ieu kuari rada bingung. Bingung kunaon? Tadi aceng ieu non 50.000 di jangka sabarapa bulan di kayak ka ieu abah gajian eta ngajual buah. Aduh, buka agak. Abah ginangguan bae. Tutung areun teh ieu. Lain tereh henteu tereh sugan. Hah? Tereh. Kana ieu non cairna tadi na. Atuh, sugan bae doakeun bae ku dia pan di kobong dia mah doakeun bae ku dia sugan dijabah selalu alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ieu ge ngadoakeun ka abah secara geur di mah. Dilancarkeun milik rezeki sering doakeun bae urang. Tuh aceng yang didoakeun jakeun ka ambu. Hang didoakeun gitu aceng supaya. Ambu deh kalau penting ge ngadoakeun bae unggal isu unggal salat duha ge. Bener. Kamari ge sampai jam 9 salat. Abang sok doakeun aceng tuh. Buat esok abah ge. Salat naon?
Duha. Bener bang. Woi, abah tuh nyaho. Abah aja salat duha mah jam 9. Eta gak kunusan. Weh, kami sholat dua aku nonton apa? Subuh aing berangkat. Aduh, abah bisa tampang. Iya, jawara aku mah gitu. Abang sholat ka berang. Kayak burung acengan pirang mun misalkan ieu non. Cair. Tundun cair. Yang duit iya bobahan. Ya, aturan kayak gua abah soal poho. Kacapi di heuletan piu teh geus ieu, geus asak. Nu rasa kemang rada subuh-subuh hijau kene eta. Asup teh dihakan lagi. Tapi tereh meureun tereh geus asak make ge amis eta, Bah. Eta jual be menang sugan sa buleudeun mah jeung aceng. Oh, sih gampang ku abah dibawa ka dieu. Lain jauh ceceasan gitu. Bahan. Kumaha nya ja? Nya sorangan di kobong teh wae cai ja. Kudu ieu nginum cekeran abah jauh gameureun nginum cekeran mah. Oh sih, lainnya itu kurang abah kating dorok boki aja. Kunaon? Kurang minum dong ieu. Geus kayak nginum di mah bae, tahan deui wari mah. Saburung. Kadina aing lempang tama motor. Motor abah teh dieu teh. Eta aceng teh anu geus diresingkeun ku abah dino dieukeun kitu. Oh, standar di standarkeun deui. Oh. Kamu sebelum aja aceng nangis di kobong wari mah. Oh. Lain tadi biasa pari balap eta jeung aceng gitu. Lain pakai balap jeung ku abah. Balap di mana yang nujah? Terus teh ngelatihan lah. Oh, tuh penting barang bagai. Lawan budak iya udah sanong tro ka ditu. Sanong tro. Lawan aceng eta lain abah keur nutur. Geus burung kayak adieunan. Aduh, aing mah bebah ieu. Aceng modal atuh kayak mun cair duit abah ka deui burung. Doakeun bae, doakeun. Oke. Itu semua poho abah ge moal. Banyak, kada mah rada semu-semu pangsang-pangsang ambul ya geus pateng dongek we di mah. Teu buka duit cenah ge. Atuh duit na bokor beak. Tahu di palingan pakai rokok meureun. Wah, teh paling beli rokok koy. Beak na bokor ge. Beas dijual. Pus aduh aya Mas. Teh aya. Tadi kayak lamar itu udah dijual ku abah. Atuh ulah sok abah sok orang mah. Oh, abah ge karunya kaina yang dia bae. Oh, sebelum kayak abah ye kuari naik mah naik kebel apa naik mah dia. Naik ketemu kiai mah. Panggil. Gua abah keur bokek isin ka dinya teh. Kekina ge. Jararah jig-jug lingga warna ieu jelema. Atuh nu lain saparo mah jararah kuburan. Nu lain sarare teh sarare eta. Aduh, abah kira setelah dateng awak sebenarnya maksakeun ya aing eta. Ringrang bae aing kana dia di ditu ngimpi bae aing ngal puting ge. Ngimpi naon bah? Kamari mah ngimpi dia lagi tina tanggal kemarin do. Oh, atuh aceng ieu non kamari, ieu non. Raga tina buri eta tadi, buri kobong aya tanggal 5. Tanggal naon eta kurang? Henteu alhamdulillah semua. Oh, meureun di ieu ku Allah dijaga. Diraksa kalau kawasa. Ajo, kumaha abah? Acara ge nu di acara ge. Acara ge rambut ge, acara ge seru bae abah ge. Oh, aceng mah cuma bisa ngadoakeun doang gitu. Atuh abah ge kitu deui jaba duit bisa mere ya kumaha ieu ja. Geus beak stok ya abah. Lain kamari ngalah kesik. Iya, non jauh sim cah sok udah kesik lin. Kamari abah kesik. Kamari. Ajo. Lain menang gaji malah nek pale dah abah. Mana mana teu kenal abah kori. Alhamdulillah eta. Eta ya anu nolongan teh naon? Ku abah didedet ke dia abah ku si eta sa Si Patrick. iya hoa eta lah anu perhati kikian teh tanya ku eta abah berikut didedet ke bisa barang atuh oke deh abah itu nama terus tidak cai abah masih yang diberi selamat burung. Oh alhamdulillah bae ge Pak. Lain dia bisa mau minggu jadi sok baliknya. Aya naon bah? Lain pan kebon eta di eta kabeh eta jadi pacuran aing sih tahu aing demi sorangan bae mah. Anu lain diurut ka ambu. Tuh, kabar ge Inggris diurutan ku ambu deui tahu kan nyilu lumpang. Nu mana kitu nu nyeri bah, nu mana? Iya teu kalau badita. Mana. Iya bah dia. Oh, kita lah. Tapi biasa nu kieu masuk iya. Penyakit kolot mah sekarang itu nyeri cangkeng mah aya. Aduh harudah aing rada parana sih awak. Biak tahu kan ku ambu dia pakai lumpang ngeuntri baragodo jeung balukang aing. Masyaallah eta ambu. Atuh abah ulah galak-galak ka ambu. Lain galak lain naon ngaran perhatian gue seorang istri ke laki atuh deh abah diurutan gitu nama lain ya karunya kamu kalau sok loba sholat sering aja tak ya abah terbogoh mah keur ngoraman teu kitu teu abah ge marana dirarasa begitu ku abah laju dia kumaha betah di dieu atuh betah teu betah bah aja ngarankeun betah ya karasa kesel gitu nya ngarankeun betah anan teu betah ya kumaha ku abah isin ka abah nan karunya ka abah ku abah di tangah aja urang dipasakeun bae di dieu adatna kok kesel-kesel teu betah teh mah karena mimitian ieu tentang teu make geus ngeplay ini buruk-buruk teh samping
Atuh itu nu kieu mah. Nu kieu mah rada goreng wah beah bagus mah. Biasa masuk ngeluntung abah kieu ngeluntung tah. Geus pokona mah ngaran ieu abahnya. Aceh hayang belikan baju jeung koko mun eta di buah geus cair. Insyaallah kayak abah dibeli. Mun ka dia abah wae na kudu mawa eta. Cing cuma usaha lembah nya. Atuh mau usul kasieun kerugian, Bah. Ngaran di barokah Itu nama pare mah ulah bakal hayang. Lain soal anak ngirdit baju dia kita inu uling atuh aduh kirditin pakai nak kita bisa dibayar kabar enggak akhirnya betul tukang tagih kita ngiritan kita ambu ya hotinya ngirditan mah deh ngomong orang ngirit ngutang tidak pakai remote ada dipencet ngaji trek teh langsung enggak jebret aya gitu Bang atuh aya nih karena muda kayak tampu dong cabe-cabean woi atuh deh abu dia teh aja baheulana sih aja salah tinggal apa bisa bahaya bae lah atuh burung dia geus kira dia lu rajin di dieu nya ngaji wancina ngaji atuh ngaji ada tuh luan yang barang yang baru dah mun Bah abang semua beli dia abang balik deh dan mah dia ringrang mesti pakai long dong di mah burung hari lain Abah ieu kan contohnya etanya oh daun samping jeung ieu insyaallah kayak abah buka milik matur akan baku dia makanannya abang langsung balik burung itu banyak oh mau ieu ka Abah kan ka kayak imonong nah isina abah itu bukan haus burung oh no ada di jalan motor aceng panggilkeun salah mostret bener sekarang nya nah deh ngebeli deh aduh lawang pun amat tinggi di bareng gua tak mah habe burung ulah Bah ulah naon ulah oh burung ayo ya assalamualaikum salam Oke guys, nah itu video segitulah ya jadi terus sana tonton lebih kan eta bantu subscribe like jeung share bagikan ke motoran ya lah poho berpokok nama yuk pesan ti ulah ya lawa ka hayang kali itu geus eta bela subscribe nunggus ya ieu mah ataupun atur nuhun bae ka sadayana ya atas subscribe kana jeung like kana oke. Ulah langsung balik parmas